Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepang deui sareng ibu cucu Sumiyansi. Dina raraga diajar virtual bahasa Sunda ngaliwatan video. Hidup sadaya kumaha dararamang. Mugia urang sadaya aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala nya. Amin ya robbal alamin. Dinten ayeuna urang neraskeun deui nya pangajaran anu kadua. Satu acan urang ngawitan, hayu urang ngadoa ti payunnya. Alhamdulillah, mugia hidup sadaya di bumi atos ngadoa sadayana nya. Tah, mugia urang sadaya dinten ayeuna dipasihan kalancaran ku Allah Subhanahu wa taala nya. Amin ya robbal alamin. Tah, dinten ayeuna urang neraskeun deui nyaeta ngeunaan mikaweuruh kalimah ngantet. Tah, mikaweuruh kalimah ngantet teh nyaeta kalimah anu ngagunakeun kecap panyambung, atau kalau dalam bahasa Indonesianya mikaweuruh artinya mengenal, kalimah ngantet artinya kalimah yang disambungkan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenal kalimah yang disambungkan menggunakan kata apa atau kecap apa. Nah, kita lihat contohnya ya. Tah, di dia aya contoh kecap panyambung teh nganggunakeun kecap namung. Namung itu artinya bahasa Indonesianya tapi ya. Tah, di dia ibu gaduh dua kalimah. Nu kahiji kalimahna abdi teu sakola, teteh mah sakola. Nu kaduana teh. Tah, upami dirubah janten kalimah ngantet, jantenna teh kieu abdi teu sakola namung teteh mah sakola gitu. Jadi kita mempunyai dua kalimah yang berbeda ya. Yang pertama mah abdi teu sakola, yang kedua teteh mah sakola. Nah, disambungkan, dirubah menjadi kalimah yang disambungkan menggunakan kata tapi ya. Jadi abdi teu sakola namung teteh mah sakola. Saya tidak sekolah tapi teteh sekolah, begitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Nanti kalian boleh lihat pada buku, kalian bisa menyambungkan ya kalimah yang sudah ada di buku latihannya ya. Tetap semangat, semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah, tadi hidup atos terangnya ngeunaan kalimah ngantet atau kalimah anu disambungkeun. Mudah-mudahan hidup tiasa memahaminya. Tah, nu salajengna nyaeta kalimah panyaram. Naonnya ari kalimah panyaram teh? Kalimah panyaram nyaeta kalimah anu digunakeun pikeun nyaram hiji lampah atau kebiasaan. Biasana di akhir kalimah panyaram aya tanda panyeluk. Nah, kalimah panyaram boga ciri ayana kecap sapertos ulah, tekenging, atawa entong, atawa tongnya. Tah, apa sih Bu? Saya mah nggak ngerti. Nah, di sini Bu Cucu akan jelaskan ya. Jadi, kalimah panyaram adalah kalimat larangan yang digunakan untuk melarang satu perilaku atau kebiasaan ya. Nah, biasanya di akhir kalimah larangan ditandai dengan tanda seru. Jadi, tanda panyeluk itu adalah tanda seru ya. Nah, ciri kalimah larangan yaitu adanya kata larangan seperti misalnya jangan, tidak boleh, tidak, seperti itu ya. Nah, gimana contohnya? Kita lihat ya. Tah, cobi hideuk perhatoskeun gambar nu aya dina layarnya. Tah, di dinya aya gambar pameget gitunya nuju tatih sareng pananganna teh nuju nyepengan tisu sareng micen kulit pisang ya. Di sana ada anak laki-laki yang sedang berdiri lalu memegang tisu mengelap mulutnya dan tangan kanannya membuang sampah kulit pisang seperti itu ya. Nah, di sini sikapnya baik atau tidak ya? Nah, tentu saja sikapnya tidak baik karena makan sambil berdiri dan buang sampah sembarangan. Padahal sudah jelas ya di samping kirinya ada tong sampah berwarna abu ya.
Nah, gimana ya contoh kalimat penyeramnya atau kalimat larangannya? Nah, yang pertama gimana? Pasti tidak boleh buang sampah sembarangan gitu ya. Nah, kalau bahasa Sundanya apa ya kira-kira? Nah, bahasa Sundanya yaitu tong micen runtah di mana wae gitu. Yang keduanya apa? Ulah barang dahar barinang tung atuh gitu ya. Nah, seperti itu contoh kalimat penyeram ya. Mudah-mudahan hidup tiasa memahaminya materi dinten ayeuna. Nah, nanti kalian coba ya latihannya yang ada pada buku paket. Kalian buat kalimat penyeramnya. Nah, sudah bisa atau tidak ya? Alhamdulillah pengajaran dinten ayeuna atas rengse mugia hidup tiasa memahaminya materi dinten ayeuna kade di bumi kedah seueur latihannya supados langkung tiasa bahasa Sundananya. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mugia hidup tiasa memahami materi dinten ayeunanya. Hapunten bilih aya kalepatan ti Bu Cucu, kedah tetap semangat, kedah tetap rajinnya diajarna di bumi. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.